Mari kita lanjut untuk Nadzoman Akhlaqul Banin bab kelima. Judulnya apa? Cara ngalatih tauhid kah? Budak. Ayo mulai kita Nadzoman Akhlaqul Banin. Disusun oleh siapa? Ain Harmain. Ya, Wahid Isnani Salasa. Aduh, jangan mulia, anjeun sing ngedek percaya, Allah ngadamel salira,
mursalin anbiya nahtatimu bil hamdalah. Robin pana bima alam kana Robi alimna alladhi yanfa'una Robi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antar zuqana wasi'ah wa antar zuqal amanah mugi Gusti manfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu kamanfaatan mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina ka baraya abdi dina ilmu agamana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku panghurukan mugi Gusti ngarizekian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukron ala husni ihtimamikum. Thanks for attention. Ungzur maqala wala tanzur ya, wala tansa ilaina. Wala tansa ilayya. Ya, paham dong? Ya. Sallu ala Muhammad.